warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumaha mimitina orang punya hari nu mimitina lagamna loyo mah nu ngajawaman lage loyo deui ai nuluk salamna keras mah nu ngajawaban ge keras deui yundung salona leutik nu penting mah ulah make teuing gitu. Jadi lamun loyo ulah loyo teuing, lamun bedas ulah bedas, lamun ngedul ulah ngedul, lamun daekan ulah daekan teuing, kan gitu ulah make teuing. Lamun kebal ulah kebal gitu. Seorang terhasar bongeng bae gara-gara make teuing biasana nu make teuing eta lalakon kabayan ngilu ngaji Kiai kabayan ulah sok milan kiai dia pemalik kan gitu. Segala hal ulah sok milan dalam rangka cerita pengajian waktu itu aya kabayan kan gitu. Ya kabayan nurutna nurut teuing. Beres ngaji kiai kebenaran hayang ngising. Jelema ieu kiai. Ya otomatis kabayan nu diilikan. Kabayan ingat hal segala apapun ulah sok miheulaan ya nya parigel bae nuturkeun diburi. Datang ka sisi susukan aya baheula ge susukan wahangan teu pati gede susukan ngaranna. Tiga inu hayang ngising kaprah manusia kan nyiar nu rada saat meureun kagiri kabu kahilir kabayan nungguan digirang long bek kiai kahilir nyiar nu rada ngagereng caina kabayan nungguan digirang ngadadak ieu kabayan salila nungguan kiai ngising manehna ge ngising atuh meureun kabayan na kaburi ka hilir ge saya kiai di ditu ngising urusan tahi pan bu teu ngalingseuh digirang di hilir sia teh mah kaluar mah kaluar bae nyairna kapaksa kabayan ngising digirang bari nonggeng ge awakna mah di luhur bae manehna cek kiai tahi saha cenah ieu nu galalede nenggaran kana bitis beres ngising kiai bayan nan dia modal digirang nyampur aja kiai kula tekawawa kula ieu dia ngalunjak bubar pengajian miheulan ka kana kiai itu beunang dia ngisingan aing di kiai boga ada atuh kula daripada ngisingna calana jika bayannya jeung parang sakulah mah jika bayan teu salah-salah amat kiai ngising di hilir pantai kiai nu banguleuna ka hilir ka ditu kula ngising di hirang asana terbang kadinya teu salah-salah amat jika bayan jatai kula nuturkeun ka kiai ka ditu dongeng ngaranna dongeng eta ngabobodo jelema ai cengeng eta beuwit
Kau saja nyampe jam berapa saja? Tahan juga sore nyampe asar baik guys. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan summa latus'alunna yawma 'idzin 'anil na'im. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bangga urang sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu jam ieu menit ieu detik ieu urang bersyukur ka Allah geus ditakdirkeun ku Allah kuduna katimu jeung urang cikaung bil wasilah kayana sinaran ka Agus kula bisa silaturahim dalam rangka pengaosan informasinya. Ternyata dalam rangka mieling lahir Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nugahal silaturahim simabdi sareng warga di dieu akur sareng sabda Rasul bahwa ikmat silaturahim bisa nambah panjang umur anu barokah nambah rizki anu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal wasilah silaturahim moga doa urang dikabul, aktivitas kehidupan masing-masing, anu aktivitasna dina usaha, aya nu tani, aya nu dagang, hal sesuai kemampuan masing-masing moga-moga dilancarkan dihasilkan maksud tujuan urang ku Allah Subhanahu wa taala daya jabagusan bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bil wasilah silaturahim mirang kami aling lahir Kangjeng Nabi para putra-putri urang anu nuju memban belajar pendidikan agama umum. Moga-moga sing dipasihan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala anu menang manfaat di dunia sinar ngal akhirah. Putra-putri urang sadayana muga-muga dijantenkeun manusia saleh sinareng soleha. Biasa ngadoakeun ka ibu ramana berguna khususna pikeun mantena umumna ka urang sadayana. Bil wasilah urang silaturahim dalam rangka mieling lahir Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira timimiti mulut lain sekali dua kali masyarakat ngilu ngariu. Sebab biasanya di wilayah kula ketika efek mantas maulid eta ya urusanana ditanyakan parsel yang berkat kebagian yang henteu. Lamun di wilayah kidul kan gitu. Jarang menanyakan terkait kajian naon anu dicacakeun anu cacahan. Paling simpel ketika bubar maulid itu ditanyakan rame jeung terame kan gitu biasa. Lamun aya pola seperti kieu di dieu. Ieu bejakeun. Kula mah moal rame.
kan biasanya gitu. Di pulang di maulid Nabi biasanya kumarau kan dawana rame tante kan gitu. Jadi ngomong tiheula kira-kira mau rame mau. Teuing rame teuing. Karena insya Allah ibu berangkat tadi berangkat dengan innamal amalu biniatkan gitu kira-kira. Niatna sega ngajeng ngagungkeun lahir Kangjeng Nabi. Ketika para ulama nyarioskeun sahabat anu ngagungkeun Kangjeng Nabi seolah-olah berarti manehna cinta ka Kangjeng Nabi. Ketika jalma cinta ka Kangjeng Nabi kana ma'ifil jannah, mudah-mudahan sesuai anu diucapkan ku Rasul, ketika dengan rasa cinta itu bisa menjadikan orang bakal lebet ke surga bil wasilah Kangjeng Nabi. Ieu teh mana kelahiran Nabi. Ibu geus hafal ngaranjeng abah. Nu ngalahirkeunana saha, nu dilahirkeunana saha. Nu ngalahirkeunana ibuna Siti Aminah, nu dilahirkeunana namina Muhammad. Sadukun para haji atau make bidan aja. Kedua, ya kira-kira di mana dilahirkeunana? Jeung Muhammad orang mana? Muhammadun Arabiyyun gitu kan? Qaryatun Quraisyun baladun Makkiyun nasabu adnanun. Salah toge. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kangjeng Nabi teh manusia ngento doang Abah Musa. Ampura. Kangjeng Nabi mah doang inten mutiara, Abah Musa mah doang batu cihara. Kira-kira bandinganan sami istrina gagah. Aisyatun basariyatun walaysa kal basari bal hiya zahbatun wan nasu kal hajaril ma'i. Nyi Aisyah oge sami dina gagahna henteu doang teh sarwiti. Nyi Aisyah mah kadoang emas, Nyi Sarwiti mah kadoang batu cai. Batu cai sakarung moal kabeli payung, tapi emas tongkorong kalung 50 gram ge endah pakai nyandung. Karena muyung kira-kira. Kuna teteh ku atoh tah yang disandung beun barang ngagoa. Kau Ustaz Ali surga kabeh ibu-ibu. Di surgaeun kabeh ibu-ibu. Tengantik diaminan tak make selempang. Lain masalah nyandung lain. Sebab loba pagawean salaki anu digawean ku ibu. Kulaki apa orang paneglang kene. Sapaneglang edan hampir rata. Maka paling loba sapaneglang nu ka surga teh ibu-ibu. Karena banyak pekerjaan suami anu dipigawe ku pamaji. Majikan. Geus sama. Mana salah kita? Mana Allah sebodot ini? Urusan ini. Urusan yang salah bisa jadi salah kita di dunia doang ibu datang ke akhirat apa pisah. Moal kumah ya model gitu. Untung bae bab dalak nu nyekelan lalaki. Lamun cacakan bab jalak nu dikongangan ibu-ibu nu nyekelan talak.
balatak ja sarang lalaki. Ai baru kanan kumaha loba pagawean lalaki anu dipegawe ku pamaha maka kula yakin ibu-ibu wilayah Pandeglang mah kabeh calon surga. Yang surga nu mana aja pintuna loba aja. Geus penting maka surga we ulama lah. Hayang ka surga. Loba di sabaraha ke waribu. Bang kula yakin jelema sangsara di dunia apa ya cina hayang ka surga moal surga. Kamu jarang nyatu. Jelema sangsara apa mau amal ka surga bu. Karena cerita di surga itu gedongna tina inten berlian. Pangeusina eta widadari. Gedong lagi tina inten panggagahan di alam dunia hotel bintang 5. Hah? Sabaraha bayarna asup hotel bintang 5? Di surga widadari Jablal Jakarta nanti mahal Jablal Jakarta. Mah kau sadian. Pernah enggak ke hotel Jakarta? Eta jablaina mahal. Nya kira-kira tuh boga duit nah hajaeun ke Jakarta moal asup ka hotel nah kaya menang jablay moal. Jelema hirup sangsara pae hayang ka surga lek di mana dia duit gitu boga. Paham? Eta kan logika. Jadi itu hotel berlian di surga. Barangna tina inten mutiara kabeh. Nek sabaraha ibu nyawana sapotik. Di dunia pamana sangsara hirup bae moal ka surga. Cek akal tah. Ibadah naon? Salat ibu sabaraha sawaktu? 5 menit. Karena normal sampai sapotik 25 menit. Gawe naon sih 25 menit dibayar 50 juta? Eta. Waduh. Masalah enggak? Ibu percaya enggak ketika ayat innalillahi wa inna ilaihi apa itu artinya? Kita dari Allah akan kembali. Percaya enggak bakal balik ke Allah? Insya Allah, lamun ibu ninggalna di sawah lega. Sebab bawa werang-erangan gitu. Jadi rohna langsung dibaluur ke langit. Rumet ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang datang ti Allah bakal kembali ke Gusti. Lamun daya masalah. Bukan anak ibu di Jakarta balik ke minggu jam 12 yang datang baik kayu. Kenapa? Bisa jadi di jalan kena razia. Anu sakuduna Jakarta Pandeglang 2 jam 3 jam nyampe. Kunan anak jelema jam 5 can datang. Barang di telegram. Apal telegram? Ya eta kira-kira bahasa ibu magagah. Barang di telegram ternyatanya di dalam perjalanan anak ibu segera nyampe ke Pandeglang karena aya masa. Padahal manehna berangkat di Cikaung, kelahiran Cikaung, indung bapana Cikaung ke Jakarta. Ketika pulang di Jakarta kok nggak nyampe ke Cikaung? Ada apa? Di perjalanan ada masalah. Ibu sejarah Adam ketika keluar di surga, kenapa? Adam itu punya masalah, ada hal pelanggaran. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ketika kita lahir, seorang tergaduh dosa. Adam di surga ke dunia karena punya pelanggaran sabaraha hiji melanggar aturan Gusti
berarti surga bisa narima manusia anu teu boga salah hiji-hiji aja. Aya geura itu ibu boga salah sabaraha geura masing-masing, sebab kula Allah mun ngitung nungdung dengan kula bageriku ngitung sorangan, sebab ya kula disebutna tadi saha protokol kiai al mukarram ampun kula ge ampun kula nyerah diana moal nyaho kana salah kula ngan kula panggedena dosa moal nyaho ibu-ibu. Bisa jadi mungkin ketika kesalahan siapapun orangnya dengan mah moal nyahun karena sasalahan iwal di awak orang sorang ketika nyaho jeung teu kana salah jelema eta kudu ditongkeun eken besok nongkeun jelema di dieu nya ulah rosanan bila kadar nanya aya nya jangan marah biasa bae nanya ya besok nongkeun awak teh nongkeun awak kayak kan aja sebenarnya mana janaya ulah dibejakeun ieu isi nongkeun awak panggil gula kerja di Gunung Kancana ditanya orang Paneng kemana juga kan ekes dek naon juga nongkeun awak bahasa ngomong nama pedagang kemana kau meureun kira-kira nu di dieu mah moal bae ilmuwan ketika nongkeun awak eta nya kudu ka majelis ada apa dengan awak di mana di mana hendak kapan kan seperti eta baik eta ayat innalillahi mati eta bu alabatan wazan jampen sebab najan di sawah di leuweung ge ketika aya halau-halau innalillahi najan keur macul ge eureun heula culang kamu nu dulurna rada meriang kira-kira sama ngadengnya hayal solahnya tuh pura-pura bae karak ngong ya. Serana ada lagi saya panitia anu itu dan ya santai kula mah kumaha panitia bae ya urusan aja ieu Bu hampura ya lamun sik protokol oren ulah wan sik protokol terus kumaha terus oke jauh ngadan kiananya lain aya waktu awal kedua katilu lin ge sok ngomongkeun deale gitu ya itu dia zaman mau burung orang salat asar waktu kedua apa katilu waktu kaburu naudzubillah min dzalik ya nu penting urang ge bijak Allah dia zaman urang ge nek salat asar geus kitu bae ngomong Gusti Allah kami ge nek salat asar yang penting bebeja bae kira-kira gitu. Iya mah bebeja henteu pan kadang-kadang nya. Akhirna kumanehnya seuh henteu anggus. Bebeja henteu, akhirna salat asar pan eta wajar mun katimu jaga jeung Allah diteke atuh tarimakeun bae kan. Sales mah ya mah ya. Dan itu. Jadi gitu eta. Ieu mau ngobrol banyak. Para ustad hampura ya mau ngobrol makanya pohok pula memakai penghormatan ya kutilok panggiana tilok cara dengan ya dengan bukan yang terhormat ya hampura kiai ya karak ingat geus judulna ngopi tah ngobrol ngopi aja ya kopina ngopi
nggak selalu ngomong dawa ya banyak ngopi pak. Oh, alhamdulillah. Ngopi ngobrol perkara iman. Bisa dilanjut nggak dengan judul itu? Ngopi ngobrol perkara. Biasanya gula sok pakai gula buru. Berarti ngopi nak kopi Gulmer. Ngopi ngobrol perkara Gulmer gulungkan terkait kesombonganmu, kepameranmu, ringkusku. Ketika kita menyimak terkait ngagungkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan berefek ketika Rasul adalah rahmatan lil alam. Rasul kira-kira tebogawan baju bagus. Kenapa? Tekabulieun dan tekabulieun mikiran umat. Bisi sangsar, maka banyak keterangan ketika manusia anu lebih hebat itu bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan orang bermanfaat. Gampang yang jelema loba mah minimal di keluarga, manfaat pisan salati, manfaat pisan anak, manfaat pisan incu, manfaat pisan keturunan orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Asana bangga jasa ketika hidup ini bermanfaat buat orang banyak. Ulah sampai nurutan deng-dengen lain tah bermanfaat buat orang banyak, malah sabalikna ngamangfaatkeun jelema. Nauzubillahi min. Aya dulu ibu nu jadi eta nu sok ngomong gitu eta. Ampura punya bisa boga baraya gitu, anu boga sifat seperti itu. Ketika tuntutan Nabi itu maunya bermanfaat bagi orang banyak. Umat ngamanfaatkeun jelema loba. Dibelaan kahujanan, kanginan, sales malos. Foto jelema nararabeng di jalan. Hanya secuil yang dipikirkan. Ampura Kiai. Terus ngayana bisa salah ngomong ya. Ngobrolin kayaknya ya. Bebas kan? Bebas. Salat asar jika besok orang dari ka Allah. Mal geura lain dadap. Ayo nu salat ayo. Selesai kayak anak haji jamburit orang ada obatnya udah kita pulang. Malah ada kayaknya ya. Aduh, tadinya cakep naon bu, tanggus ya. Nu hayang ka surga cenah geus. Oh gitu. Boga sinten kuncina? Pan hotel bu, di surga ada kuncian. Hotel Jakarta teu make kunci kok nya, taplokkeun bae bu. Blok. Mun teu ngilu jeung nu nyaho eta lieur bu. Eta mah nyaho teu ada. Ka surga begitu ibu. Dengan di hotel Jakarta bae. Ka surga begitu, lamun ibu teu nyaho jalan ka surga, hade ngilu jeung anu nu nyaho. Eta mah ibu nyaho jalan ka surga atuh naon nilun batur. Teh ka surga. Maling mah burit bae, lain bareng besok-besok. Atuh ieu nyaho mandak naon kudu bareng-bareng. Kan gitu. Tapi kan kau sadiana mah pengajian bae kemis. Malah ada kudu bareng besok-besok. Mun lo ngomong-ngomong dekau,
Pan sok aya nu pangheulana salawatan ya. Ibu-ibu sekalian hari ini pengajian terus awas jangan dilupakan karena itu lalang kira-kira eta diajakan ku ibu-ibu ngaji seperti itu nandai kabehan eta angsana di madis nu eta ge eta keneh bae ibu-ibuna eta geus terus kan kami oge lain teu nyaho memboe kemis pangajian dan kami mah untuk kaur loba teuing kumbahanon gariung meureun maneh wal kemis dina saya ngomong baik nyawara ini bisa lagam gitu ya cik nu telok ngaji teh eta cacahanana gagahan ieu alebatan sok ngaji eta nu telok ya ke majelis masa minggu 8 kali kelakuan bang itu baik bang delai mending gede air sih kemana ya anu ngasok ngaji bae disalahkeun gitu bener urang lalanjung ngasok ngaji bae salah tuh kemudian masih ngajian paling jauh ujungna diajikeun buat langsung jadi bos bae teh manehna diajikeun kan gitu tapi kilang gitu ge tabur ada di pikiran ongkoh naon isi yo telok ngaji doang pinteran labatan aing kalang haloko kudu nama ku ibu ge ada di pikiran eta soalna belegu-belegu ge umat pangeran keneh apa iya aing ngaji bae ongkoh ku saya tadi salahkeun dan salah itunya panu mira sama ditimpah bae ku ibunya bilang tadi dongos dia aing bae nu sok ngaji cik dia salah teu mau dia sok ngaji aja panu mira sama gitu tah tapi mun bisa mau lah lagi dileg-leg bae intro lan kan kayana teh tah eta lah hampura teh sakola kula mah makanya sok nanyana kana kayana bae intronan kayana kelar jeung kayana mah sapeda itu pisan manehna mah jadul dong kula makula resep kanu jadul unik jadul cocok kayana ya kula ge jadul kayana mun baheula mah motor zamanan berak teh doyok kanan ngaran eta doang gitulah jadul doyok kadinya ibu apal tuh kana motor nu berak teh jadul paneta sawarana harus tapi lempang tepati ganjang manehna mah tapi karena bensin rada boros eta kayana eta nu jadi pikiran jadulna eta lah kayana atunya gagah tepati gagah jadul nya mun motor teh ngalompat gancang tepati ganjang gitu ngan karena bensin rada boros ngaranna ge motor doyok ge mah pada urang nabe kayana jangan kadang iku kagus bae ya gitu tau jadi eta Bu yang ke surga kuncina geus boga kali saya invasian ke sadiana kamari miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuncina surga adalah kalimat tauhid lafadz la ilaha illallah Muhammadur sok muji alhamdulillah mantap zikir punya mun kudu bawa guru zikir karena ya zikir hasanat ya zikir darajat
mendikit derajat dipatok ibu minimal 2 jam ulah pakai tas be dikir muji pakai tas be yang geranggus bae pajorong pakai jam bae atau artinya sesuai kemampuan awak ya mampu di jam 2 nyampe jam 4 nya mampu ya seperti itu kan lamun pakai tas be gegeran punah geranggus kan itu mantap la ilaha illallah la ilaha mimitian megas bae ulah aja gitu ya geus mopong kayak kada kadinya ulah diturutan ini anu muji hil jadi mau paneri ya datang baturung sajam setengah modar wis capek tapi nu jarah ini muji hil atau dia makarek datang betul mau 2 jam setengah ya modar bae balik ka timur tadi yang ngomong kan bikin anu muji hil ternyata sesat ternyata naon ai kakak gagah amat nyalahkeun batur gua sabaraha nyalahkeun batur bisi mah ilmu kakak teu nepi udah tabayun lah kaputusan mah hal ibadah apapun kabeh kudu jeung ilmu naik dia tuh nyakon ilmu naulah kalau para miluan dia nyahuma karena iluan eta tuh boga ilmu nama tahat gak ada ayo nusok ibadah ngomong kebenaran ya gak ada dong ibu sholat kayaan mendung kebenaran informasi jam maupun apapun informasi jadwal waktu teu aya ibu nyorangan sholat dohor beres sholat ya nu liwat rok geus waktu dohor encan geus dina teh geus setengah hiji alhamdulillah cenah geus sholat dohor kabeneran dina waktuna teu hade tah sholatna henteu hade karena kabeneran ketika dina ilmu fikih manusia rek sholat kudu ngayakinkeun mancingna datangna waktu sholat lain gitu kian iya mah beda duit ibu aya nu mali 80 juta kumaha bahasa ibu yang cina hitung-hitung ajakat bae cina lagi nah hitung-hitung sedekah bae jadi ilikan datimu jadi enggak cek malaikat yang ngomong-ngomong sedekah mentu diambung mah dia mau naik sedekah ya panjili wading kan tadi niatan meureun teh segala hal dina hal ibadah kudu make niat gitu kira-kira kembali kan nih ke niat lamun ibu asup ka gereja boleh tuh kenapa bukan agamanya gereja itu benda mati bu itu dikategorikan bangunan non bedana jeung imah ibu non bedana jeung masjid itu kan bata bangunan maka mereka bilang di Jakarta itu rumah ibadah baik gereja maupun masjid namanya rumah ibadah tapi cikulama teh masalah bu kecuali ibu masuk ke gereja diniatan hendak ibadah kadoang orang keris kan gitu ayeuna kembali ketika masyarakat muslim asup ke masjid tapi teu make niat ibadah jadi ibadah teh atuh jaya teh nyaho teh jelema Islam we aku suka masjid ngomong dan ibadah itu ba ilmuan mah dia teh jadi ibadah kan gitu adi jelema asup ka gereja nekna dia hayang ulin bae mah hayang nyaho jalaba jeruk di jero teh maka jeruk geus belum jeruk salah balbah mana salah balbah mana ketika Rasul dakwah di Mekkah setelah lahir apakah Rasul dakwah ceramah nyampaikan agama jeung orang muslim lain kan karena lokasi tersebut wungkul wilayah kota Mekah itu pangeusina jalma kafir
Maka lumayan bingung setelah perjuangan Rasul ngajak karena agama Islam di lokasi tersebut, sementara orang tersebut geus boga agama masing-masing, geus boga pangeran masing. Ku Kangjeng Nabi diajak ibadah ka pangeran, sementara manusia nu aya di lokasi tersebut geus boga pangeran. Maka Muhammad anjeun ngajak ibadah ka pangeran anjeun mana? Kan dipertanyakan. Karena mereka ibadah pangeran aya pangeran Manat, pangeran Lata, pangeran Uzza. Kan itu. Maranehna geus baroga pangeran. Diajak ku Nabi nyembah ka pangeran Muhammad Allah Subhanahu. Kan mereka nanyakeun mana pangeran anjeun Muhammad. Kan seperti itu. Berarti ulamun hal gedung gereja Nabi berbaur jeung orang-orang non-muslim. Ketika Nabi nyampaikan ayat, nyampaikan risalah, apa di orang muslim pada waktu itu? Kunaon ku ari rame teu beunang ketika bergabung jeung non-muslim. Nabi rahmatan loh lil alam. Apa kata alam itu satu kata, satu benda? Bukan. Alam itu setiap yang diciptakan oleh Allah itu namanya disebutnya makhluk. Ketika yang menciptakan adalah namanya khalik. Selian ti khalik abih makhluk. Apa non muslim bukan makhluk? Kan seperti itu. Jadi akhirnya rawatan bae gesan keilmiahan orang tata cara ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu biniyah. Ditambahan ku Abah Kolot baheula mah sok salawatan. Pakuluman gitu bigari ilmin ya'malu amalu marbudatun latu. Kelar ya? Masih kena anu selawatan gitu kawan. Mang santri mah pan make paulun heula eta mah meh make disiar baharna lah ya. Faulun mafailun faulun mafailun. Mun bisa mah bareng ya. Cacak mun bareng. Mun teu bisa mimitina ujungna bae nya. Lun ta eta bener eta jadi eta calakan. Gitulah. Biasanya lamun dinyanyikan sok tareh timung. Fa'ulun mafa'il fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'il. Atur ada lagamkeun. Haru. Ulah saukau teh nglun. Rada aya variasian gitu. Allah. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun eta mafa kaget. Darurat lahar kan. Lanjut. Sahajalma ibadah tejong eta tangtu amalna tedita eta tedita tata tedita
Oke, terima kasih atas bantuan suaranya. Oh gitu, gitu. Setuju nih kayak. Salah salah Pak. Pusing. Sebaja. Wah. Gitu dah, Bapak ini cenang nggak sih ya? Terkait masalah di Jakarta dan Batang Kayu, Mas. Cenang nggak sih ayatna inna lillahi wa inna ilaihi. Tecan nyecahkan ngajuru tadi di mana ngajuru lah. Ngajuru. Pundung orang kalau ngajuru ya nanya. Hayang kadang ibu Siti Aminah. Informasinya Muhammad caurang Arab baladun makiun negara Mekah Koreatun Koresun kampungna kampung Kures turunan tikiadnan kira-kira mau dicacah ti awal sesuai dina kitab. Nah kitab nanken kayaknya kitab mulut ya dahdir tanah boleh pulang anak-anak dahdir ya dahdir bu lain dahdir sok poho ambur hanya cuman poho tuh ingat kalau kayak kaus harus ya parang sa dahdir gitu dong nggak situ beta ngomong orang. Jadi lamun kita cahkan di awal doangnya malah nggak situ kira-kira. Ibu doang tuh nyoba karena motor doyok. Seorang yang burung tenaga tempatin bendas. Nah, jika pada orang nambah, bisa kadang ikut bagus doang. Ya gitu. Kiwa itu kira-kira Ibu Siti Aminah man tepaya sinang ibu tak ngandung Kangjeng Nabi ya orang dengan tinggal ibu kalau bawa pemajikan kebenaran karak hiji pemajikan can mau uang mau dua bahayang demi sementara ini mah gitu belum mau gitu kau salbeta jadi gitu jadi sakanya hakula pemajikan gula ngandung si lembet payah bahkan proses di lemur gula yang disebut nyiram segala macam eta kahayangna teu parugu pemajikan gula lain wayah lain wanjut ya ongko di pinggir jalan ketika hayang kadi gula babasaan deket ke bedul jauh ke bedubi uang kidul gula mau lebih jakon kidul lah di mana di sini nyusul adik saya tenang ngomong ulang ngomong mal kula boga asian kami Nabi Yusuf pamere usadian demi sebetah sebesar mawar nganyatu jatuh alamun tan katimu jengkul ngarana ge cinta rara sabah aku mah cinta ibu ka Kangjeng Nabi apakah seperti itu modal tengok ngomong bisa cayu moga-moga bae wasilah ngobrol di dia aya ningkat gitu isok maca sholawat isok nu panjang nu pendek nu timu bae aya sholawat torondol bu mun teu salah si kiai ulama lain sholawat torondol sih sholawat Jibril ya na kan ku pendek-pendekna gitu kula mah nu tereh ngarti bae lemah itu torondol dia sallallahu alaihi Muhammad cek guru ulama eta sholawat Jibril ngaranna kula mah torondol ku pendek-pendek pan lo banyak jakan Jibril jelema teh nyaho kana Jibril pan cenah doang lapana sallallahu alaihi Muhammad
cek babaturan kula cenah kaji eta jampe pangcarang anak cenah. Oh, bener dia. Ya sok disarawin big bajel maka duit. Sabar cenah salah torondo. Saat dia wirid gua majikan daing kaji cenah. Waduh. Salah sih. Nggak wirid. Maka ritual cenah gaji tas maghrib cenah gaji. Lain ngawi di tas turun keluar imah. Teknisnya ditanggulilingan imah kula. Can datang subuh lah asuk cenah ka imah aja ta bae. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Cenah modar ge. Degawe. Cenah rada carang kana anak teh na. Mun make salawat salah. Ngan ritualnya seperti gitu. Turun tapayan rombok ngider. Wis cikola nanya gitu ya, tapi laksanakan can ya. Asana lain salakina teh nu sing pamajikan ge pusing ada. Menjadi aku tinggal berang ada mana salat doa. Pamajikan doa ada bae teh kunan teh tiga amat teh hayang ya. Besok hayang meureun teh. Hah? Waduh, tinggal rek. Punggu loba nu geus randa ge darangdan bae pira ku hayang deui. Lamun teh hayang mah moal ngageuli eta rangda. Naon? Oh gitu. Agus atur kumaha dinya bae kamana. Ditunggu kula bahas eta. Geus kapra eta rombongan eta. Lalaki ngomong 2 mah 18. Kitu eta makana nu can boga pemajikan rada pikir-pikir bae heula. Rariweuh ge air. Rariweuh urang ngomong tilu mah rada genep. Wek bapak nah. Kunaon nya bisa gitu? Kunaon eta? Ego nya ngaranna ego. Aja salakin deui, mau karep sorangan. Nek sarua ya. Nu itu ego, iya. Kumaha maena bae. Lamun memeh paeh teh siling hampurakeun teh salajeng pamajikan atuh nan ya bahaya doang bu. Ngesok min hampura ka salaki ngesok. Kitu lah ngaku bae kana bagus mah. Ulah ngaku. Dasarna ge. Ajeuna teh awak bejalan ku teh caraing dia gitu. Ulah ada ngecek kiai bae. Aing ge hade na kabejalan dia. Kan gitu. Siling tembalan. Ngajuru gue ke proses nyiram atau enggak saya diri sok nyiram enggak gitu doang bang. Oh gitu orang picung ayan hayang kana kadu berarti jasa atau orang di lembur di tebati loba kadu mahal jasa nu basungitan pamisan mesti 100.000 kaluhur kamari meuli 50 demi teh ada meuli nu mahal henteu kan gitu. Akhirnya jorok-jorok jam penting pemajikan hayang kadu duitnya betul tepati loba langkah picung ayam di bandrol teh 150 belikan ke salakina tangga jalan eureun heula aja seungit pantelok manggis eta ge 70 cenah biasaan bae ku aing ngeulana ngeuna cenah ge Bu atuh lupa diri be aku eta ya orang manggih mulut kadu nu harga 150 dibanderol ya banyak tangkai mah mana kan alaing nyiram ieu nyaho atuh lain hayang nyaan cik salakina teh nya nyiram ieu kebe cenah penting dia turapna bae cenah pokok tertek di jalan nu nyiram di tangambuan turapna doang cik pamajikan dia isuk penting dia malam Jumat dia doa ya
biasanya saya tak sok api-api yang dikrok yang bebatukan deh yang harus kaunya dongeng dusun ini pengalaman cari tacen aku lagi kurang panegang ke dusun tahar deh oh bener oh ngobrol gimana ya gitu tak nyabai malam Jumat malam Jumat nyaran di lembur rokok tepati loba matra doi eta nu nyiram hayang kadu halenek banyak nungguan terabna doang besok sore kan itu nah eta pan ngadehemna beberapa kali itu nu di kamar ngedeng ge teh senaon ieu sabenerna nya Polda akhirnya narendengan kade nya bae tadi beledageun terap namanya beuh nambah sengit bae pan pamajikan pan kokore sukuna doang anjing nek eta teh nek ya kan biasanya ke jelema di lembur pantai eta mun teteh ba sempakane pan lalaki majeng indung suku ge ada bae pan gitu tos kana atuh jelema ulah bayu bae lah bani jacahan yang masuk itu aja dia kalau selamat je bodoh teh Rasulullah pada cakacakan yang bantara aja salah kunyong pusing pamajikana dibukakan baik curug manehanana lain nak mereka salakina gara-gara dendam kadu dayo akhirnya salakina ngan dicolekin doang tah jina ngan bauna doang aing ngeje nanti kemari yang bawa kadu dia aja dibawakan bauna doang karena nanti dia nyiram dia lain yang nyanyi bauna ke cukup salakina malam Jumat ngaharem poe dicolekin doang pamajikan bobos karena irung latah dia sih lagi sarua bauna doang ya ngambean kalah mangategangan saya sama sengit dina ngomong kawas sampai lalakina teh ya sas ngambuan nu bikang lawan ngedangir manehna kalau kunaon eta ngandangir bae ngucapkeun alhamdulillah lebih jaka pangeran bae kadang-kadang teteh jeung salaki boro-boro alhamdulillah adus ge henteu bolong hayang gagah helong kok dia jang adus becus atuh moal bisa pamajikan dari babahan aku salah kan gitu. Jadi pada dasarnya ketika orang hamil dibanding jeung ibuna kangjeng orang mah payah jasa. Maka ketika payah iya hartina orang ngandung jabang bayi, ngandung selembet, wayahna ketika lahir ulah di tamelarkeun. Karena payah Bu. Harapan orang anak orang eta supaya boga ilmu, supaya boga didikan agam ketika anak itu adalah rahmat, mudah-mudahan anak orang supaya bermanfaat di dunia sampai ke akhirat. Karena proses orang mah ngandung anak eta secara singkat lain gampang menang baik ulah sampai anak kotok jam 5 ngarep maghrib dilikan tapi anak kurang paneglang geus maghrib ge dilikan. Apakah mahal harga kotok apa mahal anak teteh? Kira-kira teteh boga anak umur 2 tahun aya nu meuli 2 miliar dibikin moal lain teman geblek bikang lah kira-kira ya kan gitu. Berarti mahalan anak manusia. Kok anak kotok jam genep jan balik ramen terus maghrib baca nyaran anak kotok anak bebek
Anak jelema 8 minggu loh, gitu nya cari tadinya ke mana, tadinya ke pantai Karangbol. Loban santai-santai aja. Nah iya persoalan. Maka moga-moga lain kurang sudut. Karena ketika hartina orang bisa jadi itu seperti itu. Ketika dulur baraya, moga-moga orang saling wasiatan, saling pepelingan, kan gitu kira-kira. Karena ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalimat batur sok ngomong, di mana mobil jeung mobil tabrakan maka benyokna kajero. Ketika anak muda jeung anak awewe tabrakan, ieu benyokna lain kajero. Barang geus gitu dipertanyakan, anak saha, urang mana, RT mana, desa mana, kabupaten mana. Alhasil anu goreng mah beungeut kolot. Beda jeung beungeut anu ora. Sakanya kula gitu. Nogaranya banget kolot ya banget bari jeung hirup kene. Alhamdulillah daripada dia ngora ongkoh gali songkoh paeh dia kamari ning kene aing kolot ya aing mah hirup kene. Alhamdulillah kalau yang sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya gitu, ketika bicara kehamilan dibanding jeung Ibu Aminah urang mah payah jasa, berarti ketika payah kudu diperjuangkan aing malah menang badari ieu ngarawatan anak jelema, malah mandar dia anak manfaat pikeun aing di dunia sampai ke akhir. Kan gitu kira-kira Bu. Ibu pernah nangtungkeun anak hai ceng Bilajar Usoli pernah tuh. Kan rumah tangga kabeh boga anak, indung bapana pernah teu nangtungkeun anakna belajar usoli fardol zuhri. Asana lamun dihitung di Paneglang tina sekian ribu paling sabaraha ratus sore. Kan gitu. Nya akhirna mah kalah dianjeurkeun ka kiai. Padahal indung badalana bisaeun usoli bae mah. Kunaon rek magaan? Banyak alasan kan? Sanggup ya. Ketika sanggup itu berlawanan jeung hawa nafsu itu dikendalikan ku setan eta anak ibu. Nah seperti eta. Apakah ibu telok maca surat Yasin bahwa setan tersebut adalah musuh anunya? Ketika ya setan dianggap musuh, kunaon beri perangan. Ketika perang bahasana banyak, jihad teh, naon teh, kan gitu. Nek naon ngalamun teh hayang ilu perang jeung Walanda segala baheula kelar jeung aing. Naon jihad? Atuh di imah bae jihad mah kunaon? Jabuktina teh bisa salat, bisa baca wudu, jabuktina anak teh dibagahan teh naon teh. Berarti eleh ku setan. Ketika saudara hayang jihad sabilillah geus pegantana pamajikan jeung anak. Nyaokeun ka Allah awal wajibin alal insani marifatun ilahi bistiqani. Timu teh wajar anak mah teh timu indung lagi timun. Ai Pangheulana anu wajib kamu kalap nganyaokeun apa iman di alam. 20 wajib di Allah tetepna sareng 20 di Allah mohalna. Woi, dang kiai nanya kerja ampun dang magahan aja. Ampun aja, bisa salah kiai ya Pak, ngobrol gitu. Ampun aja, bisa ibu marah, wae nya antenya kalau dikitu kan ku kiai bantu ngeunahan. Emang kerja jalan ampun aja. Dan gitu.
karena najan enek dimantep-mantep ke nurang ibadah ka Allah. Tuntutan anak ibu kudunya osahanu disembah. Yang kita sembah ini siapa? Kan seperti itu. Moal bisa seket karena dangkal ente wau. Lamun bahasa nu awam ketika hartina sholat eta ibadah, bener ibadah. Tapi lamun cek ulama eta mah panggilan. Ya mungkin ibadah juga. Tapi pada dasarnya panggilan. Dengan orang muadzin, hayya 'alas sholat. Dipanggil kan. Karena sholat itu dimustaqfina lapad waslah. Artinya ketemu. Berarti ketika orang sholat nemui Gusti, nemui bos di atas bos. Namun beda na orang gawe di pabrik. Ketika ibu gawe di pabrik kan boga bos kan, boga dunungan. Kira-kira eta ibu ka bos ibu wawuh teu? Umpamana boga bos di Tangerang. Wawuh lah ngaran urang karyawan we. Saking wawuna ibu ulah mon kajalmina karena suara kendaraan anaknya apal. Betul nggak? Maka ketika dalam jam kerja ibu melakukan sesuatu pelanggaran, waktu gawe nyatu maling-maling mongtong Allah bos kadenge suara motorna mobilna, waduh kan apalan ulah mon jeleman lah ya suara mobil bos ya. Maka ditinggalkan sanajan manehna keur makan kan seperti itu. Saking hafalna padahal belum tentu bos ngan apal ieu suara mobilna kan. Nah kadoang eta urang ge ka Gusti Allah mun bisa begitu. Eta salat 5 waktu dipanggil ku bos. Ternyata teh nak dibere bonus mun gawe di pabrik mah, ternyata ditegor, ternyata naon. Pan gawena mah teh di pabrik, lain di depan bos kan. Ya seperti itu salat ya Bu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa salat itu nyegah tina kamurang taratan jeung kamaksiatan. Pakta diurang nya salat doraka kan gitu. Berarti sholat orang itu tujuan berefek. Kahayang ayat itu seperti itu. Ketika orang itu sholat segala hal kemungkaratan ditinggalkan. Lain orang tuh bisa. Ya mudah-mudahan orang bisa selagi proses belajar. Mudah-mudahan seperti itu kan gitu. Jadi lamun hartina tentang ibadah hanya sebatas sholat 5 waktu. Jangan 25 menit. Maka mudah-mudahan selama 24 jam supaya setiap detik ambekan napas orang eta supaya selalu ingat zikir ke Allah Subhanahu dengan kalimat tauhid lafaz la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi belajar digeber awakna dengan keras supaya dina hati ulah leungit kalimat lafaz Allah 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 supaya dalam jangka 24 jam selama hidup urang eta aya dina rakon ridha Allah Subhanahu. Masa iya ibadah 25 menit yang menang surga dalam jangka 24 jam kan gitu. Mudah-mudahan orang mapan belajar sholat Bu ngan banget doang jeung awak yang harus pakai kiblat ya. Kadang-kadang hati mah yang harus naon ka kiblat. Ngomong nama Allah, ngomong nama subhanallah ketika badanna yang harus pakai kiblat, hatena kadang-kadang teu nyanget. Mending ngobrol kieu jeung kula. Ketika abah nyebut Allah, nyebut Muhammad, kondisina normal. Teu inget ka mana kan? Ketika si Nabi Muhammad sallallahu kabur tuh kami kira. Atuh bawa eta nu bikin ka surga.
Demi salat orang ulamun babacaan rakaat ge poho teh. Dua tadi lu aing teh kaharti dia salat bae teh inget kau. Aya beda. Da kumaha. Bisa jadi batur ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, batur mah datang ke Allah balik ka Gusti Allah imah ka mana boa sasak kira-kira. Hah? Anu ka ruyukan asmar balik dah. Lapan mah bener urang datang ke Allah balik ka Gusti, lamun dalam perjalanan ada aya masalah ibu urang paneglang boga hidung bapak loba duitna dipaling ku anakna 500 juta kabur ke Lampung menang sekian tahunnya beak duitna eta manehna balik deui ka orang tuana mampu nggak kira-kira kunaon sebab boga masalah nyieun pelanggaran terhadap orang kan meureun balikna ge sungkan Bu. Bisa jadi ketika ke rumah meureun dipokol belum tentu diaku ke orang tua karena maling berarti nyen masal paling datang kadinya doang ka sosro aing ga imah ulah kan gitu kulantaran maling duit bol kolot jeung kolot nage belum tentu narima karena manusia mah terbatas nah seperti itu. Apakah orang datang dia Allah suci bersih ketika akan kembali ke Allah boga masalah? Santai Bu, sorry. Bahwa dunia itu tempat lahun, tempat lalagaan. Jadi ulah serius tuh, tenang wah. Kadengeon. Jadi kuduna ibu bangga ya ketika hal sesuatu dipanggil ibu deui itu kula ge nu ti solok nyaho aya ibu irna orang nomor 1 di Paneglang sirah lali bae sih ibu itu nama paling gagah Bu paling gagah sampaikan kami baik jeung kaya namun di leuweung kayana nyieun eta baju meni kebrok kitu ni nyara mendil naon eta kayana ni nyara mendil ih kaji cenah ieu mah indung kesang oh bapak kesang kayana nya indung kan bahasa Sunda gagahna ibu kesang kakesang atas nama ibu. Dalam jari ada 20 pas cokor nu handap bukan ibu jari indong soko oh sienos kan ibu di bahasa kayaknya oh bapak suku kan indong kesang bapak suku oh ya bapak suku atau bapak kesang makanya aku yang nyebut ibu-ibu baik gitu sama singkat baik Kangjeng Nabi eta kasep Bu tanamkan rasa cinta ibu ulah mun jelema satu bogohon ka Kangjeng Nabi kasep pokokna mah kasep sakajeng kula cenah Nabi Yusuf nu kasepnya Nabi Yusuf ge kasep ngan mamahin ka Kangjeng Nabi 50% eta kakasepan dibikin ka Nabi Yusuf maka wajar Julaiha kaedan raja kaedanan ku anak pulung aja kasep doang teteh besok nulis sinetron resep dina kana alur ceritana ngomong lama pengen resep nulis kasep teteh na sinetron ngomong macam itu buki kalau lagi itu ini medok Ustad geger baik cina si Lesti itu tulus rang-rang cen budak
Panusad yang kiai rada ngilikan barang dan loba duit mah gitu kan. Ya makar pada orang nambah lo loba. Ih karena duit baru kanan aku mah ngan kotak doang itu bikin karena duit. Sakanya orang mah kok mau tete. Ibu-ibu lain tete. Kata Kangjeng Nabi takas bihol fihi ka'amam miru'iyatun sabatat wala yura asubau liminhu fi ailani. Nah nanti seolah-olah cik bahasa sinden mah di tempat gigir jaya tata mirip dan wae gitu. Hai terus kan diharap boga nabi bihalbihi lamun ibu tibelah timur reka timur nabi cek nuti timur nabi nyang harap kabi cek jamaah anu tibelah barat pas reka timur jeung nabi namja nyang harap ka kami cek nu belah kidul datang di belah kidul tilor seolah-olah kangjeng nabi itu selalu berhak bogoh tuh kira-kira mun aya jelema kadoang gitu nya ulah mun bikang meureun kula bangulana kali itu sampe mete gagah jasa alabatan dukun Gunung Karang ulah ya kira-kira karena di Indonesia kalau mah dukun tuh bisa dihilangkan kudu soalnya tadi kudu-kudu ge guys jangan didukun soalnya pada pokan kari mararun pada pokan sepat nya tukang usut nu bukan pas seperti eta miruyatun sabatat wala yura ketika buangan air kecilnya teka tinggal karena bumi ge hoyongan bu diserap tidak berbekas beda jeung ibu komo ibu lamun tas ngaleg-leg kalia tangkil beak sabekong beureum eta ya ada apal ngaleg-leg apal enggak apal ya ngalepal geus pokona namanya hob pokona mah gitu. Apalagi ketika Kangjeng Nabi ngalaud Kangjeng Nabi aturan pikir memang iya ulah lolobanan ka ngalaudu caina iya mah dua ember teh mah beu aku sorangan setik bae Kangjeng Nabi ge lolobaan ketika Kangjeng Nabi wudu itu bekas air wudu bu pada ngarontok ku sahabat kabeh pada nandean pagelak-gelak eta pengen bekas mengambil air wudhu Kangjeng Nabi karena apa? Angta badun angta nur fauqa rarahi Kangjeng Nabi mah cahaya ya ketika diwasuh dengan air maka anu luntur eta cahaya banget orang dibanjur jeung cai kabeneran tukang kakebon lain cahaya nu meruluk diana daki wajar bae anak pamajikan bung nandean je wudu sehingga ketika bekas wudu Kangjeng Nabi panumpang payuna meunang ka buta cia nu kadua pan aing menta pan anu barisan ka 10 mah teu meunang teu kabagian atuh pipi maranehanana bae tadi cenah dia colek kali terus lamun kiwari aya kayana pake kasempetan kurang panegrang mah eta pasti nama apa kokoknya ki bikang lalakinya aya nyiaran Inggris bae deh teh dalam urang rada warap biasa teh nya ngomong nama minta barokah Nur Muhammad cenah teu kabagian Bang Burin atuh nu kanu geulis atuh dia mah men barokah dia ada bae dia itunya doang jamaah haji nu ngantur teh ngak teh nyabarayana teh nyalai pan siodong mah eta tukang objeknya kira-kira hampir kesempatan kalau mau balik di Mekah bikang geulis ieu jeung dong-dongan salos ditangkopan
di tengah-tengah cina sata minum kumisan teh nya cina dilikan di nabdos jawabannya kau usah capek ya ngobrol lah kesan bagiannya lo bakal nih sisakanan ikulan hayang ngesan datang ke mana tadinya iya teh ngaji ongkol belah cakeun kami lagi kas kasen geus diteruskeun tadi bae wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad isat wala yurabillahu bisam sujud kita qad alata qauman iza jalasu indal wila zati sibya zabimu hadil khosa isuka fadhatakun min sarinari wa suraki wami iya teka tertang tuan mon katalar tang tu aman tina sono yang no malu yang cocoban kajasadna timuneda tina lam ya tali mangga diaos ku ibu pada sholat maghrib minimal 3 kali terus sambung karena yaman al khaifin 3 kali terus nyambung tadi itu karena sholat lamun ibu bener cinta ke kangjeng ketika ibu hendak itu berarti pas bohong lah sebelum bubar orang bareng-bareng baca salawat moga-moga dijadikan stempel bahwa orang cinta Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abkhari wa jiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina timu enggak timu ya sakit banget sanes toyong lila ya ampura kau sadua ngobrol kembal toing diamburan tabo ampura kau usah damburannya ulah sampai bubar dia lain menang rahmat atau menang doraka insya Allah moga-moga kumpulan orang di dia sing eri rumah Allah subhanahu wa ta'ala harapan orang sapati kangjeng Nabi ulamun di akhirat di dunia gehang menang sapati kangjeng Nabi wallahu ma'afil aqwami tarif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.